Duh, jadi loba nu kikiasan ieu teh dararasaan sahade-hade nage ngaran teu ngajamin kana tingkah laku lampah nage hade ari di zaman kiwari mah nya. Hapunten teteh sata acana. Dupi teteh teh uningat teh naon maksadna kiasan, naon maksadna tasripan, naon maksadna segatan. Uningan teh sata acana gitu. Hapunten ieu abdi sok tetelepeh kitu nya. Nyegatan nami batur, lamun aya nu namina contoh seperti naon gitu namina teh ieu kalimah teh ieu nami teh segatna anu kiasanana sapertos kieu. Terasan ditasrifna dicanak tina lapan ieu. Eta teh paralun tetehnya sata acana ieu. Eta teh ngan ukur mesek hungkul kalimahna gitu. Langsung we dihartikeun ku makna kamus ku makna lugoh sabisa salempengna. Henteu aya kitu maksad ngaguar kana makna nasib jalma jeung gurat leungeun jeung sajabana kitu ieu nikahna bakal irha rezekina bakal kulakna sakumaha teu aya kadinya maknana ieu mah kitu mung mesek hungkul kalimah nami hiji jami kitu manawi ka tasrif kasegat sareng kakias gitu secara ilmu pan dina ilmu nahwu ilmu sorof khususna panginten diguar gitu ieu teh naha kalimat teh mutasorif atawa kitu narima kata tasrif teh ieu teh gitu kasegat teh dibejakeun ku abdi sapertos kitu ieu nami teh ieu kalimah teh teu aya maksud kadinya da ieu mah paralun sanes ilmu hitung-hitungan tina nami sanes hana cara kadata sawala sareng sajabana sanes ieu mah paralun tetehnya itu pamugi ka hartos tetehnya itu maksud sinareng video anu aya dina profil abdi Panginten Rupiana kitu Panginten tetehnya hatur nuhun tos ngomennya cing sehat di mana wae ayana hapunten ya abdi kumawantun gitu ngawaler cing sehat di mana wae ayana wa intajid aiban pasudal khalala jalal ladilai bapi wala salam ti santri limbangan teteh mangga wilujeng.